Boy, kata nerima. Motor petegang itu terima. Itu nerima aslinya. Urang mah kurang kumaha coba. Manehna hayang beli motor, urang dipere duit tali kiriman. Tapi mana buktina enak manehna ka urang bertega kieu ya Allah. Nerima. Anu leweh ki, panas poe di. Nerima. Nerima. Ai teteh kunaon? Misal beri cicilan itu di tepas kira kunaon tuh pakai ciri. Terus dikelah cila. Ai teteh kunaon sih kata naon ngaruh si teteh. Panas ereng-erengan kiwari ngegandengkeun geus atong cirik ah. Ya, Kunaon? ada hati yang termanis dan penuh cinta. Beda aja di si Utama. Ya bu, kalau teh kanglian gue si Uto teh, sebal gue si Uto. Har, ai teh ari kamari teh. Di Indiaan oge jeung si Uto. Pugu si Uto teh tukang tipeng. Ke katipeng gue si Uto teh pun. Abung-abung enak balik di Saudi temu duit. Si Uto teh ngajongan hanya teh pun nyeri, hati teh nyeri, pun nyeri. Kela. Ai si Uto teh lalakon jahat. Ya jahat atuh pun. Ke bahasa di Arab teh. Kiriman wae kasih Uto teh. Teh hampura ngiriman tar bebeja ka maneh pun. Tuh, bener teh. Pun mah geus nyangka katingali na bebeungeutana oge beluk kitu hauk. Teh kebungbulengan kasih Uto teh. Yang dipele tadi sate berenang dah. Deui teh jadi kieu hirup teh pun. Ya geus atuh teh sing sabar. Hirup mah ya, sing sabar ya. Sudah lepaskeun pun. Kunaon? Kelek maneh we. Ya pun. Teh sabar. Pun. Buka kadahara naon. Anu di dapur teh lapar. Aduh, pun teh can masak. Ai teh sanggu oge ningan beye. Dihanetkeun deui. Yang geus atuh sing sabar ke lah ampun penting rek Mang Dadang minta duit juga dibere. Teh geus lapar ya. Sing sabar. Dahar naon atuh pun. Jambu. Mang Dadang naon mang? Jambu, padedang. Muka asem. Ngahoreun yang kolotnya udah teh. Yang geus sing sabar namanya daguan. Tah. Ning tukang naon tuh? Mang, ka dieu lagi rasa kedeung. Yo, Mang, arek jambu. Tah teh keur ngaganjel mah jambu heula sementara ya. Ya pun. Sabarahaan ieu teh Mang? Iya 2003. Mana gara nempo? Sok milihan coba. Saraya dah. Jambu di mana ieu? Di import di Gulampo. Oh, di Gulampo. Ya tuh, Jadi di tidak asa pun. sok milihan teh. 2000-an we. Hah? 2000-an. Ini lebih dari itu. Tapi atas coba. Ini gimana? Har duit na ampun teh eueuh teh. Ya tenang kayak teh aya di deketan. Betul. Ya. Tah mana tulana mah? Oh iya, ansulan 3.000. Nah, nuhun ya Bang ya. Ya. Yang geus teh ya sementara mah jambu heula we jeung galda beuteung mah. Ya. Dan tos ayeuna ampun teh ka sawah. Soalnya si Edwin teh kamari teh ngajakan marak. Sugan we bebeunangan jeung dangeun sareng peuting. Ya. Ya, ampun angkat telan ya. Ka sawah. Walaupun udah ibu-ibu, badan harus fit. Jadi harus olahraga tiap hari biar sehat. Ada Sarabel? Saya? Sahanya?
Orang dadakan mah. Ya udah yuk tuh. Capeknya mah. Mama kumaha ada mah? Alhamdulillah deh, damang mama. Ya, Ari, mama terus, mama beli dijemput, masuknya lira, malah jadi kolot mah. Muan mah ada iya ge uih teh dadakan nembe uih ngadambel teras ka dieu ujuk-ujuk sono gitu ka mama gitu kan teras kaleresan anjing teh libur. Oh, gitunya atuh alhamdulillah jadi mamanya aya rencangnya di dia teh. Jadi Neng, ari Neng teh tugasnya di Purwakartana paling mana? Kamari teh, mamah teh patepang sareng ibu-ibu Cidadah. Namina teh, eta anjeunna teh nyasar Neng di terminal ku mamah teh dijajak. Kalmur situ. Hah? Ari mama, Neng teh ngekos di dinya mah. Hah, api raku Neng. Bener mah. Ih, ya ari mama aku naon teh nelpon Neng ka Purwakarta teh. Yuk pingkeun. Ngadadak. Mamah ge belaan toko teh ditinggalkeun. Karunya ada ge eta Cidadah gitu. Dijajak teh ku mamah teh ka Bumina, Kalmur situ Neng. Oh, gitu mah, mohon atuh. Mah, ari si bapak masih di luar negeri. Ya geus dah tong mikiran bapak mandi. Para rusing ka mamah teh. Mamah teh kesepian Neng. Karunya teh ini semua masih sabar ya mahnya. Nyantos atuh. Neng ka kamar helanya ada istirahat. Sok atuh lah, mamah ge eta rek ngalanjutkeun olahraganya. Mohon. Dipayun ya, Mak. Ayo sok. Bukan pun dia, ayo nama ayo tempat musuh gue, orang marak we lah nya. Lah ya, mbaknya dengan sangu ya, orang tuh sangu. Wah, pun jadi iya orang usap sok nang loba teh. Kalau mau diparak mah, geus sok dar. Ayo. Jebak tuh. Penuh jadinya na. Pun, banget pun. Ayo tahu. Bener mana saya saya nama deui. Ji, ning ka mana pun? Pugu teh tadi ge ka urang. Ya urang mendet heula. Bebarek. Pun. Ampuranya tadi ka banjur. Heuh, geus teh bae lah. Ya lo mah teu. Mana moal? Moal urang ngetara Depan doang. Ieu cenah lanjut urang hayangan lauk kusukan dilihat ya. Neng, iya bumi ate, pengker kontrakan di pahit itu kontrakan. Eta nu asdayana. Oh, benar tuh. Oh. Dalis, mantep pas urang mah. Hartana ge moal beak-beak sampai 7 turunan ge. Makana tong disia-siakeun, Lis. Ih, Aa, Lis makin sayang sama Aa. Ih, jorok ih. Ah, uyu tah sungi, mama bisa milarian. Berangkat. Ya nih. Bet, nih tungguannya di dia jaga nih mah. Mung bos, urang marek ngawal bos. Bisa kumaha onam di jalan. Ye, orang ke motor, mau mobil, ada ngesot mana hiluna. Kajian rek lumpat tuh mah bos. Yang geus kumaha ente weh, ya nih. Tuh neng. Tahu mobil kedua, motor pebalatan. Iyalah, percaya pokoknya I love you. Ber, daripada mau gawe, main motorkan urang lompatan. Ning nama kieu motor pake pariman. Mending dorong we ku ente. Oke, siap bos. Laksanakan. Duh, simput teh. Can balik keneh wae. Tadi menelila. Ieu beuteung geus kukurubukan, geus teu kuat ieu lapar. Duh, untung we si Edwin teh tara dibekal ka imah laukna. Teh dadah karunya kadahar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nya teh nang saeutik.
Teh kue teh diasakannya lain. Ai si ule iraha balik. Cenah cek mana rek balik. Eta ge sono kasih ule teh. Ya eta cek Mang Dadang teh kamari teh cenah arek balik ke dianterkeun ka dieu. Oh eta ge sono pisan geus lila 5 tahun tah ampun si ule teh. Yang geus atuh asakan heula eta lauk. Empud arek ka Mang Dadang heula nek minta duit soalna kan beas geus eueuh. Oh tuh kayak tuh rasakan lah nya lauknya. Anya teh. Ya yuk. Pemerintah segala direvisi undang-undang segala coba iyo rakyat menitipkan gak dikitukan iya mah kebijakan ampun itu mesti Dadang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mana Put? Hai Bro, kasih. Ampura ya Bang agak. Oh, hai Bro, emangnya kenyantai ini kelalajo. Put, dia. Lalajo akang teh ya. Ampura we ngaganggu penting-penting. Tuh, daftar nyantai lalajo. Iya sidang. Kumaha ieu teh DPR teh kan. Oh, nyata semakin ribet bae Indonesia. Sahanya nu nya mah teh. Ini ya kumaha percayaan itu keponakan. Ya lancar-lancar wae ngan tadi teh gangguan cai teh teu datang-datang. Kapotong ku batur. Udah prakese ayeuna harus malodok ieu. Meunang kamari mangaboyor meureun. Meunang saeutik ewang seujung batur da obat ke barukeun da bantuan. Oh silih we asal tong ieu pisan we nya. Lain kieu Bang Dadang. Geus teu boga beas. Gua beasnya. Lain kamari cenah ngadenge mah ieu balik si Dadang. Ya eta lanceuk oge balik oge. Teu moal duit. Ah mak sakmanya aing balik Saudi. Eta kabur itu teh cenah dicari kanan wae. Nya habet kabur kieu. Kan yang dikawin di ditu teh. Oh, tenganan aing teh. Baru bae nya jauh-jauh teh. Eta ngomong. Acan nu teh. Bisa tong tarik kieu pojekan aing. Ngeun sudah aduh. Oh, baongnya. Lainnya geus teu boga beasan teh Put. Heeh nya eta Mang di kamari can ngisikan-ngisikan sangat geus beye, geus bau. Oh, atuh lain ti isu ka dieu ka Amang. Ya eta era Mang. Oke lah tuan goroan pamajikan. Neng. Neng. Dia kedap. Lain ieu sempu geus teu boga beas cenah nyarita nama. Canda kertas ya karunya bare Sabaraha? 200.000 we perburuhan ya. Santosan. Ya dia Neng. Tika. Nah, Neng Put aya ya kan mun beas teh ya. Nuhun nya Mang. Baikkan beas. Yang geus atunya langsung mulang soalnya kabur peuting ke bising tutup tukang beasna jeung di tenda dah di geus lapareun ngomongna. Yang geus nya Mang ya. Aya. Teteh. Ya. Tadenya isukan boyor deui. Assalamualaikum. Salam. Ayo Ber, terus Ber, semangat. Akang mah tega. Neng mah teu narima bukan neng mah hayang dibikin teh ka nasi. Akang tega. Neng tadi nguping akang ngobrol jeung Mang Put. Akang rek nyandung deui. Akang rek tega kan Neng. Neng mah mung nyahoana naon. Neng mah hayang dianterkeun di ka Tasik. Atur nuhun dulurku Artos support official MC pantengin terus dulurku WK. Oke. Dari mama kenal tua wartos ka Neng kalau musim teh. Ya, mama teh ngadadang oge. Aing jadi mah. Aing kumargi aing mah. Ulang aing. Aing mama teh ngadadang kela. Mamahnya jeter teuing. Pemirsa, mamahnya jeter teuing. Abur ulang. Oke. Akang tega. Neng tadi
ngobrol jeung Mang Put. Akang rek nyandung deui. Akang rek tinggalkan Neng. Neng mah mung nyaho naon. Neng mah yang dianterkeun di ka Tasik. Terus? Kakak, sumber air sudah dekat kah? Hei, Gimana di timur? Kita orang kangen, orang timur kakak. kakak, coba bicara sebentar kakak. Hei, kakak, coba bicara sebentar. Kita mendadak kakak. Kakak sudah pulang-pulang ke timur sana. Woi, kakak. Ye. Ya. Ari mama kunaon tuh? Oke, saya salah, Andres. Ya. Ari mama kunaon teh nelpon ka Neng? Nih, mamah teh ada-adak, Neng. Oke dibelaan ditinggalkan ku mamah teh. Kami nanti kami ada di cenadahannya. Jadi mamah teh dijajah ka mamina. Mantap bos urang mah. Beak-beak mana lagi? Beak diturunan ge. Ye.